Kurang lamun di Tangariung ya. Tangariung. Kiai Ustad. Kurang Pak. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan saya. Ayo kadekan. Yang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Tangan di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru. Fatihah. Beres dolin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Je, cak nu milu maning ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang kurang lah. Engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk zarah bae menta anteur, zarah teu bisa babaca. Ya Allah, ya Rabbi. Euy. Jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorotan. Kudu hadorot-hadorot. Sia cicing di dinya. Hai, ahli kubur, aing datang ya guys ya. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng-gandeng. Pasti aya lu ngadenge waduh wali tanaon nya eta. Sarua gitu-gitu kene. Gitu-gitu kene, ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene. Teu beda dengan itu mah diarabkeun doang gila hadorati. Ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin. Eta mah di Arab ke make bahasa urang teh. Abah, kula datang ye. Atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu. Eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya. Sarua bae, bah, kula datang zarah ya ka Abah ye. Hayang naon sia. Tungtungnya jadi dukun gitu. Tapi bener ya malalagan yang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ka bangsa ulama ka wali be di jauh keneh. Wali geus kieu bae, Bang. Wah, Junaid tuh. Kanyawan ku aing tuh datang. Geus. Ku lantaran boga kayakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga kayakinan mun wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah. Dadah ka wali, mun geus ka deuleu. Aing mah pokona geus kieu bae. Pokona sia mah ngulah nurutan aing. Aing mah geus kailmuan ku aing. Nang ngaji di Cilongok aing mah ye. Datang kana. Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye. Abdi ngirim Fatihah. Al-Fatihah. Beres. Ulah hese-hese. Masya Allah. Nggak sudah saya datang ke urang neangan muzawir harap. Muzawir yang dibayar mah jatuh ikhlas. Itu nyambung sarua bae. Waktu keur Kanjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ji. Ceknya aing can ngadoa nya geus ngadoa. Dideleukeun lagu Kanjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun we ku Kanjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ini. Ngadu aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kanjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat jasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti. Kejadian-kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku.
Aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu, engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Kayak wah tuh beres itu beres. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan ku Kangjeng Musa. Hei! Sakumaha kabebene sia. Sia ngadokos kitu mah mah kabebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masyaallah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari kita bertemu, rindu rasanya. Waduh. Eta mah kos kitu mah mah kabogos. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deukeut ka aing, poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharua. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaje. Emang nu bodoh mah kos kitu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus, kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolin ahad Allahu akbar sadadat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan cak urang mah teu bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh. Ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti, gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting. Jahorenganan sok hudang dipeuting mah para nabi, para rasul, para wali. Abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu. Reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa. Ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud, aki-aki mah kitu bae. Menang 5 bulan, menang 5 bulan. Nya lagi boga perasaan oplo amat aing. Hudang hees rumaning salat. Ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat. Jaga gage teh aing keur ngorang mah sehat. Tilok aing teh hayang kieu ti peuting. Barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang. Mikiran nya janu sok hudang ti peuting mah rasul. Janu sok hudang ti peuting mah nabi. Jangan sok hudang dipeuting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karena hudang doang geus jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat. Aing anu mantuk aing ngomong kitu ge nyaho. Sia tilok sholat ngana di blon-blon penmannya jeung sekolah tah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antapkeun
eta hamba aing kabisana sakitu antok geus deukeut ka aing. Oh cak Kangjeng Nabi Musa orenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina. Nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu. Aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah. Boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh. Jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh, pinter aya di aing segala rupa di aing. Beuh, dik sanu ngalehkeun aing. Beuh dokter aya di aing. Insinyur aya di aing, dokter rendos aya di aing. Buka abi aing mah pinter jasa. Dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai. Dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho. Aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho. Hei, dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa. Beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh. Ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti. Nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah nu bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos nu pinter itu pinter tapi kos nu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat. Tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti. Cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun atuh bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah. Tetep abdi mah gajian kumaha ge embung. Misalnya abdi dibalangkeun ka neraka, tetep abdi mah deuk hudang deui hudang ge naek gajian kumaha ge abdi mah. Ye dibeuleum embung gajian kumaha ge tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga. Dah gajian kumaha ge jalan tol aya, jalan biasa aya. Jalan batur mah teu nyaho, jalan cecopet ge abdi mah nyaho. Geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae. Kan ngaranna jelema bodoh. Atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah tolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus itu. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu. Gitu deuk ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh. Jaka rasa amal abdi mah teu bararagus. Untuk karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babu pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah ge salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajen kumaha ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kumaha ge tempat di surga jang sia mah sisina bae Gusti sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu. Eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi, eta kan bodoh ngaranna. Ka surga. Nu teu wau jeung mabok, eta kan bodoh ngaranna. Eta ka surga anu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit, janjana mah sieun beusi teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit, dah jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga
heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung emang besi ka henteu cocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antep kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep oh saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun ge di kana neraka geus sakedeung lah tah aing mah cenah kos kitu dadang sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka. Nah, iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek. Kieu angel mah turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek, urang turun deui. Datang ka ti tadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka Malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai. Malik dilanat cenah. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ye. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan ngaran ayo kadegan. Ayo kadegan. Yang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari-hari menta dibere salabar menta dibere jamuga menta dibere mararaju menta saralamat wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin ye cak nu milum mani ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anteur zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorotan teu kudu hadorotan sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ge eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah
ulah datang zarah ya ke abah ya. Hayang naon sia. Tungtungnya jadi dukun gitu. Tapi bener dari malalagan yang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh keneh. Wali geus kieu bae, Pak. Wah, Junet tuh. Kanyawan ku aing tuh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan mun wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan sia kieu dadah aing mah. Dadah ka wali. Mun sia kadeuleu, aing mah pokona geus kieu bae. Pokona sia mah ngulah nurutan aing. Aing mah geus kaelmuan ku aing. Nang ngaji di Cilongok aing mah ye. Datang ini Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke dia zarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir hareup muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung ribut urang jeung muzawir. Nah iya sekali deh, mulai saya boleh tak contoh tadi nu bodoh karena doa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohanana geus jambura ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titanggal lempeng-lempeng ngalempang-lempeng lain waktu kos gitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu haju disalahkeun mah nyana ge atuh engke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kangjeng Nabi Musa. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Bisi nyana ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Hayo, deuk kumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaon teu ka Kangjeng Nabi,
tanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teh iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling di sisi imah aya nu ngadokotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet, ngementek teureun-eureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti, salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, jagala mabok, sagala naon tama ku nafsuna Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti, abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh, cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu, atuh siapa cak Gusti teh. Kulon haju pemilu ka batur teh nu aing cak Allah tuh. Urang mah teh etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok udang peuting, udang ki SD. Aduh cak aki-aki teh mah aing. Maksud aing ka siap. Jadi eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh, malah maki ina ge geus teu ka sumur jasieun. Di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan. Teh iman ieu teh kafir-kafir teh. Buang kawarahna luar biasa. Kunaon eta ku ego. Gengsi nya kudu iman mah. Teu daek. Gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan ka ditu lah woh, asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka. Masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu, atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng. Atuh uyahna ge pan ngadaru lah heula aing, leg-leg Gus ya uyah. Bila perlu dagangkeun Gus ya uyah. Eta ego ngaranna. Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke abah kakarak ngajar ngaji wa ngadenge kamane dimiati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun wa nu menang sia ngaji ka wa lamun uang nu eleh uang ngaji ka sia eta kiai kitu ngaran. Jadi bebeneran sama. Nah, nanya masalah hiji, 2, 3, oh datang ka saminggu geus beres. Uang eleh. Damyati, aya uang eleh, geus uang deuk ngaji ka damyati. Ngan uang mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad. Tah etalah kos kitu baheula mah kolot tak teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya. Tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu bae eleh-eleh bae kolot ya teh bodoh-bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna. Tah eta aki-aki nu tarefaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna. Teu makeun mah bodoh tadina ge. Teu mondok, aja teu ngaji pan cilaka.
aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap we tawadu eueuh jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah maningan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir-banjir pokona aing mah maningan kena kos kitu daripada iman ka sia weh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mboga da iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana keulan sapiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pan teh nyaho kiihna nyana nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleuk kana aing neuleuk ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh atuh pan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah udah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an tepati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an hiji ayatia ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau sikap pangeran lah daripada iman ke Muhammad iman ke Al-Quran tayangnya atau ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atau aing badaekan kene datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah
yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat, sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji dajjal, 2 dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan. Khasapun bil maghrib, gempa di kulon. Khasapun bi jaziratin, bi jaziratil Arab, jelas pak gempa di berbagai benua. Benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukhon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut kan poang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tanah haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukhon eta mah. Datang ke poek sadunia poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tulusan singin magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis. Nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan. Tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siapanya hobay kan? Ya osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan. Wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Gemandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi an Nabi Zar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba ayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhiru ngajungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhiru sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah dican dititair tapi udang parje balik deui dina hiji. Eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah udang panon poe. Balik deui ka wetan. Sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah udang. Ayo kita balik deui kitu beta. Masya Allah teu eureun-eureun. Datang ka kuari masih keneh kitu bae. Bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan.
fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai. Kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi, hei pangeran abdi, inna masiri ba'id. Lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah, itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup. Muncullah ti kulon, kakarak jelema kaget kabeh. Woi, ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon. Woi, bener. Kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek 3 peuting. Meneh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan 3 peuting. Kanyahoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh jeung Allahu Akbar geus 2 poe 2 peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka 3 poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarna mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus eureun-eureun Turki kitu keneh diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu yeunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian kumaha ge pokoknya diang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah geus lalakon kos ieu baja kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teh dipilih ku ahli teh pemilihan geus aya si eta kok bisa kos kitu bae pengendalian mah
Nah engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi tos mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti baik ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakalna tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos gitu, Iran model kos gitu, Suriah model kos gitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieu jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos gitu. Suriah model kos gitu ya kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah gitu kene ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang kieu lah sementara isu nu datang ka urang informasina geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueuh nusuk mere informasi murni kuari dikendalikan ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu bager hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ka Indonesia seperti itu moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa untung kunaon cenah kiai moal perang nya ka Buru Pah teh untung can bogo untung bakal henteu bisa henteu ieu bakajin kuku mah biasa sebab naon sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang masalah geus padahal mah kiai nu nyieun kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai lha kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditosran lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha mantap geus we perangan teh lain di Suriah lain di Mesir lain di Irak lain di Iran lain di Yaman lain di Turki lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh atau engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa ka Amerika ka Australia perang bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan moal cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamar ka ditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun ABRI bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing ngampar di dinya terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah lu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal siap mangelanan ka
aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos gitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari bang kredit engke mah hayang naon sia mio mio datang siapa orang naon hayang Avanza bereng Avanza ngajogrog siapa hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacot hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun anta dajjal anta Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta Mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu gila ashabul kahfi buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis buna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan si hade juri ieu mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal binatam likho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus eleh lah ku kangjeng Nabi Isa kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan
jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili. Keblon. Aya pangeran urang usah urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku nya da jeung Kangjeng Nabi urang. Wai, bahala kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunya, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman, nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui nya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngabang itu maut nu ibadah ke Allah marah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkeun ieu de kaluar tah, de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon wae bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sampala di daharan bae ieu binatang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain dibendung ge raja sadunya raja Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi elut kamari laut mati aya kanyahoan wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka pardetik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna geus sindek urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arat Arat teh di Turki ta eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi teh judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyana kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyana ge di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain.
Nges sapangi aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu, apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh, maka manehanna ngadenge suara azan, kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Ku ari ge urang mun ka Banten aya nu haju ka deuleu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya di nu liwat ka dinya bae, aya kerajaan di daerah dia, diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi, urang mah lantaran urang mah sapira urang, atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapangi ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Teh, da ieu ke bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak, summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Celina rancung biasangan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin, kafir, mukmin, kafir, mukmin, kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mukmin, kafir, dabah eta mah terus nulisan eta. Masyaallah, ieu lalakon lain lalagan ieu. Pohara jasa bakal katulis. Nah, nunggu saya tulisan mukmin tidinya langsung tekebel mau ngeunah. Geus tinggal kafir siapa kafir? Sia kafir sia ge. Da tarang sia. Ya. Sia kafir, sia ge. Atuh kafir kabeh. Tah, tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa, lalaki kurang. Tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe. Datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe. Ku eueuhna lalaki. Lamun hayang mahmur engke tah. Aduh, haju deui. Zina teh kuari makan masih kena di kamar. Masih kena di kontrakan, eta anu kelas di hatap, nu belah ditu da mah tuh di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina, engke mah di sisi jalan kos kotok, ieu hayang, itu dibuka sleting, beres, geus eta, geus ieu hayang, beres, percis kos kotok bae geus, beres, ngan digabungkeun ku Gusti Allah. Gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina didinya ngan ngomong kieu atuh hayang boleh didinya belah ditu kayak ngan ngomong gitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da teh kitu hayang belah didinya atuh sakieu belah ditu ke naon ih eta lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti eta masyaallah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj kakarak muncul panon poe. Nu mantak
cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu batak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu batak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon. Sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus sareueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng geus nu beres kabeh ayo sia mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranna nu boga nasa anu tangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade teh emang kumaha gitu ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan sementara pemerintahan orang kuhahe kiai nu aya di ditu kuhahe na 4 kali da kumaha deui atuh lain teh diperjuangkeun jak geus kiayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun kadeuleu geus lemahna di urang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor
sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankan. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang ge nu handal, nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dauh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Nih kumaha henteu? Bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeun kulon. Sakar kulon? Sakal kulon Baduy jeung Baduy, padahal mah Baduy teh horeng eta siloka, Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta Baduy ngaranna. Siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung Baduy mah lah sabira Baduy atuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah Baduy terus kau nggak lembur nulian jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu bakal orang diperangan waduh Baduy usahawan orang Amerika ku hari teh